Balik ya mah ya bulan puasa kia pasti beberapa goblok mah ngagodin negara waing urang inti perang bejakeun ka pamajikana ngada ieu mah. Jangan gubuk naon ya. Anak ucing goblok ieu mah. Kok jeung anak kucing segala tadi gubuk. Sih sih nu leuleus sigan puasa bener eta puasa. Ya goblok puasa. Teu percaya aing mah. Nempok bibir nempok. Beli aku nu heran gitu. Bibir baru hayam. Lain berapa teh bibir? Ah, Eta mau naon? Naon puasa teh. bawa anak ucing ieu mah. Ya puasa atuh teh. Kuat aing euy. Ya, mojo teu kuat. Kemang. Ayolah bere we udud kemang mah. Ieu. Ulah bisa ka pamajikan aing. Wah, Pamajikan aing soleh. monya. Oh, itu kuat teh maneh. Mana udah betara kuatan mah. Ayeuna bola kemang. Eueus, moal mal beja moal bisa komel itu mah. Aduh, bener teh. Alah. Moal. Urang geus tadi, geus. Has goblok. Geus urang mah tadi Aing era sia mah. Ayo bae batur we tuh. Wah. Ada sigan ulah leuleus ya mah tuh. Mana geus nginum boga udud teu. Aya tuh mah bisa ku ada cenah pajikan ku papajikan. Siapa eta kuntung eta mah. Geus sasa sahur. Hah? Sasa sahur. Waduh balik. Aduh, Aja di pamajikan nih sahur. Ngilu sahur. kesan sanyot cewang we, sanyot cewang. Ulah sikemang euy. Alah kayak biar kira dikit aikeun si Mang Rara gelo kieu mah. Sok comel sia. Penting. Di muka kebon ieu mah comel. Geus kena tewang, Bu. Oh, sakit teh. Nah, bu kicik ah. Teh anjing mah. Bu kicik. Soang. Angeuna sibuk. Si goblok guna. Tuh, Batur-batur puasa ya go. wah, samang ieu mah ieu ngabuburit. Aya teh naon rok mah jadi dipicah hayang kahuruan saung. Hayang kahuruan naon mah nya. Waing sia dibejakeun ka pamajikan. Tah teu puasa mah. Puanana. Tah teu puasa mah. Aduh. Tah si ieu. Sia. Si ieu tah nu batal mah. Dicalekeun. Tah si ieu nu batal. Ieu mun pamawana. Bejakeun si Bejakeun apa? pamajikan pe. Pan Bejakeun Awas wae bejak ka pamajikan maneh. Saya diberi rokok tong bejak. Ah, tenang. Rasa somel. Cuk aing naon tah. ai suka teh aman atuh urang bieu mah euy. Ngawas semangat mah ka sabaleun. Aduh. Coba aing teh dicarekan ka majikan aing. Dasar wae urang oge. Ah, aing mah. Gih. Itu. Naon? Kemajikan urang jeung ke mana tuh? Jemput goblok. Jual jeung si kemang. Ada salah kieu ke mana? Aya di kebon. Di kebon. Getolnya ada salah kieu mah aya kieu masih kena di kebon. Nya, ya kan kokoren biasa. Teu jeung ece ka kebon teh. Ah, henteu. Cek, ari aja ajuk lebaran bade meser ka mana? Teuing atuh ece mah Semoga salaki kedua usaha kitu. Bet kumito hawae ge geus digoreng kumitohanna ge. Kumaha atuh nya? Teuing da kebayaran gawe teu hayang gara salaki ece mah kaduana kaci kali nabi pisan. Cina usaha atuh. Heeh, kita usaha oge gara meuni hararese mung pisan kanu naon-naon gara. Hayang teh kitu we, meureun hayang hirup susah. Salaki ece mah. Dalam untuk kagok mah ece mah da meuni geus hayang geusan. Aduh, bener asa kebenaran pisan araraya deh dia tuh. Beneran tuh, salaki maraneh keur makan usaha godin di saung abah. Nu bener kan. Bisa percaya, hayang percaya.
salaki marane keur godin keur ngaroko keur ngarino gitu Banyak, kan? saung. Dari sidik sahur oge milu sahur. Anu kitu mah komo jelema pangadulan naon atuh bisa terpercaya. Hayu sayang, hayu. Bisa terpercaya mah. Cida-cida teuing, gableng salaki teh. Kalau belum Mana? Akang mah nggak bohong dengan eueuh kan? Tuh kenyumput. Astagfirullahaladzim, eta Astagfirullah. lain dina puasa mah kan. Eukeun mah kudu usaha goreng pacut deui. Cida-cida teuing. Oh, iya. Yang Kendaraan di dia. Iya karengan Kadang yo. luput di dia. Iya. Iya. Beli asa kutung ngadenge pisan. Oh, salah. Ya. Iya, Pak. Iya. Eukeun mah bapak teh goreng usaha. Yo. Tambah ayeuna teu puasa. Naon dak ngabuburit atuh. Salah naon? Balik jeung naon bakal. Aing ngajiwi. Tah, jiwir. Aing